Raden Ajeng Kartini nu lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1878. Salaresna estu mihoyong tiasa ngagaduhan pendidikan nu langkung luhur mung mangrupina kabiasaan sareng waktos harita ngajantenkeun anjeunna henteu diwidian ku sepuhna. Anjeunna mung sakola dugi ka ELS Europes Legere School atanapi satingkat sareng sakola dasar. Tamat ELS, Kartini teras dipingit mangrupi kabiasaan atanapi adat istiadat nu lumrah di tempat babarna di mana hiji wanoja atau rengse namatkeun sakola di tingkat sakola dasar. Kedah ngajalankeun masa pingitan dugi ka waktos napikeun rimbitan. Mayunana eta kanyataan, Kartini rumaja nu loba campur gaul sareng jalmi-jalmi terpelajar tur seneng maos buku khususna buku ngeunaan kamajengan hanoja sapertos karya-karya Multatuli, Max Havelaar sareng karya tokoh-tokoh pejuang wanoja di Eropa. Ti kawit harita anjeunna gaduh kahoyong sareng tekad nu kuat kangge ngabajukeun sakola kanggo ngabajukeun wanoja bangsana Indonesia. Sareng ngalengkah kau ngabajukeun kaum wanoja nyaeta ku cara ningkatkeun taraf pendidikan para wanoja. Pikeun ngarealisasikeun cita-citana eta, anjeunna ngawitan ku ngagedegkeun sakola kangge anak gadis di daerah babarna Jepara. Di eta sakola anjeunna ngajarkeun palajaran ngaput, nyulam, masak sareng rupi-rupi. Sadaya keterampilan didugikeun ka murid-muridna kalian gratis. Malah kanggo ngawujudkeun cita-citana anjeunna ngalajengkeun ka sakola guru di negara Belanda. Maksadna supados anjeunna tiasa janten guru di langkung ti nu leuwih. Kalayan dukungan ti rerencangan urang Walanda, Nyi Ajeng Kartini kenging beasiswa kangge ngalajengkeun sakola di negara Walanda. Tapi ramana Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati di Rembang, teu ngawidian anjeunna, malah ramana ngalarang tekadna ku cara maksa R.A. Kartini supados rimbitan. Sanaos seueur halangan haruang nu ngajegal cita-citana, tapi R.A. Kartini teu kateter tekadna. Saatos nikah, anjeunna masih ngadegkeun sakola di Rembang salian sakola di Jepara nu tos didirikeun sateu acan rimbitan. Naon dipidamel anjeunna janten contoh nu saterasna diturutan ku wanoja-wanoja lain ku ngadegkeun sakola Kartini di tempat masing-masing sapertos di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun sareng Cirebon. Naon nu tos dipilaku R.A. Kartini estu seueur pangaweruh kanggo kabangkitan bangsa urang. Mengking bakal langsung ageng sareng langkung seueur nu dipikalaku ku anjeunna kangge kamajuan wanoja Indonesia. Pami Allah masihan yuswa nu langkung lami, mung Allah mikahoyong sanes anjeunna pupus dina yuswa masih ngora keneh 25 tahun, tanggal 17 September 1804. Waktos ngalahirkeun putra cikalna. Pamarentah Presiden Soekarno, Presiden mimiti Republik Indonesia, ngawadalkeun keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1864 tanggal 2 Mei 1864 nu netepkeun Kartini mangrupi pahlawan kemerdekaan nasional tur netepkeun dinten lahir Kartini tanggal 21 April pikeun dipikam emut unggal taun nu saterasna dikenal mangrupi dinten Kartini.